Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ittaqullaha mastata'tum. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jamaah Jumaah rahimakumullah. Dina khutbah anu kadua khatib ngadugikeun salah sawios dawuhan Gusti Allah nu aya dina Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 128 anu hartosna geus datang ka aranjeun utusan Allah ti diri aranjeun anu ngarasa karunya ka umatna tina pirang-pirang penderitaan anu dialamina, boh penderitaan dina kasangsaraan urusan harta, boh dina penderitaan kazoliman kelompok jalma-jalma anu berbuat zolim anu osok nganiaya. Nya kitu deui miharep harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Miharep ka aranjeun ka umat, ka masyarakat sangkan jadi jalma-jalma anu iman ka Gusti Allah supaya salamet engke di akhirat. Raufur Rahim, anjeunna Rasulullah teh sifatna asih, sifatna penyayang ka umat-umat anu mukmin. Jamaah Jumaah rahimakumullah, salah sawios sifat Rasulullah nyaeta ngarasakeun kumaha penderitaan anu dialami ku masyarakat sehingga hayang ngabogaan cita-cita pikeun terus ningkatkeun kasejahteraan masyarakat, sehingga Rasulullah ngayakeun berbagai macam bentuk perekonomian boh anu sifatna tabaruk seperti ayana infak, sedekah, zakat jeung sabangsana tuluy disalurkeun pikeun jalma-jalma anu menderita, anu fakir, anu miskin. Nya kitu deui kegiatan dina tijaroh perekonomian anu islami anu jauh tina renten, anu jauh tina riba. Sabab renten riba udah haramkeun ku Gusti Allah. Nya kitu deui Rasulullah terus ngayakeun pirang-pirang pendidikan, pirang-pirang majelis taklim pikeun ngarahkeun supaya masyarakat saroleh beriman ka Gusti Allah sarta daek pikeun ibadah sarta berakhlak anu akhlakul karimah. Jamaah Jumaah rahimakumullah, diantarana salah sawios ulama nyimpulkeun, diantarana Syekh Al-Marzuki ulama di Mesir nyimpulkeun tina hasil kesimpulanana tina resumena pemikiran anjeunna yen sifat Rasulullah aya 4: siddiq, amanah, fatonah, tabligh. Siddiq hartina bener, Rasulullah ngabogaan prinsip hidup dina jalan anu bener, teu babari goyah diolok jeung teu babari ditekan, terus dina prinsip kebenaran. Anu kadua Rasulullah sifatna amanah, jujur, bisa dipercaya dina berbagai macam persoalan, teu licik, salilana jujur, oge tinggal lakukeun korupsi. Nu katiluna fatonah, cerdas, salianti memang kecerdasan anu langsung geus aya dina dirina sebagai latenta talenta nu aya dina dirina ti Gusti Allah. Oge kecerdasan kusab terus tolabul ilmi.
Salajengna Rasulullah bersifat tabligh nyaeta nepikeun amanat, boh amanat harta kanu hak nepikeunana nya kitu deui nepikeun ajaran, teu nyumput-nyumput kana ajaran. Ta ieu nu disimpulkeun ku Syekh Al-Marzuki ulama di Mesir, rehna sifat Nabi Muhammad aya 4, siddiq, amanah, fatonah, tabligh. Mudah-mudahan urang sadaya salaku umat Islam, salaku umat Nabi Muhammad, urang terus bisa mika milik karena sifat-sifat Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat rahimakumullah, terakhir urang ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan mantena nyaeta Gusti Allah terus ngabimbing urang sadaya kana jalan hidup anu benar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna alal qaumil kafirin.